Jangan kopi sekali. Kabarnya Bang, kopi tuh. Kopi naon? Kopi hidung lah, kopi hidung. Nah. Ini lah pakai teh hangat mah, teh panas mah. Ini Jepang gue ini semua. Nah, gitulah mainnya. Iya kopi lah. Bener lah. Pulang kopi ya. Uyuk dulu ya. Kalau ada uyuk mau lah. Kopi dia. Seluput ya. Pegang mana mau sih? Biasa dengan aturan. Ada sahab di rumah orang ngestir, kalau ngopinya tadi teh ngopi, untang mayarkan ya tadi teh. Ngopi wae. Nah, juta. Itu tajam cadet lah ya. Itu tajam cadet itu aya asin lah. Karena ini mau yang asin ya. Dia itu pedenya nih sebut. Tarik ke mana mau teh? Ya tarik uring itu nggak aja rek. Campur kali ya teh dengan kebutuhan yang ngopi heula di dieu ya teh. Ari ka mana terus sana ya? Teuing ka mana teh segala teh. Nyata urang resep kana manuk itu kurang paling manuk itu ya boleh nih goreng kana manuk itu. Ka mana teh? Ka mana sudah ada manuk sarua eta tah. Gaya tah. Kajampang atuh. Ayo kajampang ka mana we lah. Tapi nak, kalau orang ngopi helatnya, sok ngopi. Tak, itu tak, mati. Ayo kopi mah, mau ya? Satu mah. Jadi kita jangan teh. Mau kemana-mana mah ayo. Oh kalau laki dulu ini, ayo lah. Oh itu kalau itu mana kopi? Iya mah. Sekalian, bisa. Masa mah gampang, ya sekalian. Masa mampu. Tengah aja jauh-jauh datang ke desa nyata yang ngopi gitu. Ini ternyata sekalian itu kan ada. Ini siapa kemana ya? Dah lebih gitu. Isukannya sakit mati ya sih mas. Balik. Berapa? Kopi hiji. Mana? Kayak itunya. Benar itu? Ya. Kalau maju ya. Siapa? Mas segitu. Yes. Kedatangan itu. Ayo. Siap-siap lah. Karena naon teh? Karena itu. Karena kuda, karena motor ya teh. Itu. Oh, aya. Ya, nang mau jadi ya. Ya, aya terus. Cat lah banyak Terus lah. Udah kata gue, dijejet pan emang ayo pana.
Aduh, tepi emang. Alhamdulillah. Daunnya tebakannya. Oh, mana kubang. Nah, pemandangannya tiis. Mantap. Ada kamera ya, tujuannya ya, tujuannya. Istirahatlah, ya. Capek ya. Ya, benernya apa itu dia? Itu tumpak itu tuh, kenangan itu. Tumpak naon? Tuh tumpak soang. Oh, bayu itu. Naon sih karena teh? Soang. Oh, soang. Oh, padahnya soang teh itu. Manuk mau bawa mah. Coba ya. Coba gagal. Gagal. Kenang kayak segini ini capek. Kurang ya pula. Cuacana yuk ya. Saya lamun menang manuk ya akhir-akhir hati kumaha keun aek digoreng di sate teh kumaha. Pantesna. Oh, belum anu pada mah. Kurang belum wae. Mang, sugane menang nu alus. Uang jual. Untuk gak uang ya. Kali manuk mah saya kudu dijual. Daripada dijual mang sehari tahun mending kena iu. Terus halus juga tenang kecuali lamun oke geus halus urang geus tenakeun berkembang biak itu halusnya itu kakara urang jual itu kalau ka dijual nahawan nih kos teu ingat tadi kopi oge nih teu mampu nih ini tadi ning menang langsung jual ka kios boga teh jang ngopi ke balik di base camp. Ya mah nek kitu teh mah pangkali beda ngopi geus beres geus meunang nya tah aya nu beukeun manuk nu halus langsung jual pan jadi biasa kali pan kagak bensin kagantian udun kagantian apa coba sugane meunang deui kitu eta mah lain deui mun ieu cuacana kieu mang alus we sakieu mah keur halus ya caki kenaheun iyo tapi kenaheun leuweung nama tuh kawe dinya ya ayo tuh urang kadinya ya ayo urang kadinya kecap kene sakedeung deui kecap tuh dan kenah nama itu aduh kun sareh heula gitu ya. Capek weh, banyak hasil lah. Dia kok. Tepat ayeuna ieu meunang manuk ieu rek kumahakeun. Ngasupkeun lah kana-kana ke nu halusna piara nu bututna ka kioskeun. Eta urang ternakeun. Ke pilihanna di ditu. Meunang ieu 10. Nah, aya. Malah aya nya. Ieu sakantong 3. Oh, kantong 3. Terus kayak itu lu kayak lumayan ya. Itu sih capek. Capek ya.